Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa sareng riwayatkeun sah Muslimun Imam Muslim an Ibnu Mas'udin katam piti Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu kaitu Ibnu Mas'ud. Karena kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa eta di mana-mana pas sore Kangjeng Nabi. Qala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi, amsaina wa amsal mulku lillah. Amsaina pas sore abdi sadayana. Wa amsa sareng pas sore naon al mulku karajaan lillahi eta tetep kagungan Allah. Walhamdu sareng adi sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah la ilaha teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah. La syarika teu aya nu ngarejengan lahu ka Gusti Allah. Lahu eta tetep ka Allah al mulku ari karajaan. Walahu sareng eta tetep ka Allah alhamdu ari sadaya puji. Wa huwa sareng ari Allah ala kulli syai'in kana sakur-sakur perkara qadirun eta nu kawasa. Robbi hai pangeran abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti khairama kana pangalusna perkara. Piha dihilailati nu tetep dina ieu peuting. Wa khairama sareng kana pangalusna perkara ba'daha dina sabadana lailah. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min syarri ma tina gorengna perkara piha dihilailah tina nu tetep dina ieu peuting wa syarri ma sareng gorengna perkara ba'daha nu sabadana ieu lailah. Robbi he pangeran abdi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti minal kasali tina ngedul wa suil kibari jeung tina gorengna pikun. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min azabin tina siksa finnari dina neraka. Wa azabin sareng tina siksa fil qabri di jero kubur. Wa idza asbaha sareng di mana pas sore Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi zalika kana itu doa aidon deui. Asbahna isuk-isuk abdi sadaya. Wa asbaha sareng isuk-isuk naon al mulku karajaan lillahi eta tetep ka Allah. Adar susalisu ari pelajaran anu katilu wa salasuna sareng 30. Fi azkarin eta tetep dina martelakeun pirang-pirang zikir wa adaiyatin nabawiyatin jeung pirang-pirang doa anu bangsa Nabi. Tuqalu anu dibaca ieu doa hinda naumi dina nalika bade sare. Kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza awa eta di mana-mana nyangkere atawa nyalindung Rasul ila firasyihi kana tempat kulamna Rasul. Qala ngadawuh Rasul bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika kalawan nyebat jenengan Gusti Allahumma ya Allah ahya anu hirup abdi wa amutu sareng maut abdi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Iza awa di mana-mana nyalindung saha ahadukum salah sahiji aranjeun ila firasyihi kana tempat sarena ahad. Yaqulu maka maca ieu ahad bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Bismika kalawan nyebat jenengan Gusti Robbi he pangeran abdi wada'tu nyimpen abdi jambi kan awak abdi wa bika sareng ka Gusti arfa'uhu ngangkatkeun abdi kana jambi. Yen amsakta upami nahan Gusti nafsi kana awak abdi farhamha maka mugi mikawelas Gusti kana nafsi. Wa in arsaltaha jeung di mana-mana ngaleupas Gusti kana nafsi pahfadha maka mugi ngaraksa Gusti kana nafsi. Bima ku perkara tahfazuhu anu ngaraksa Gusti kana emak. Tahfazuhu anu ngaraksa Gusti bihi kana emak ibadaka ka pirang-pirang hamba Gusti as-solihina anu saroleh kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Adar surabi wa salasuna ari pelajaran anu ka 34 piru iya eta tetep dina martelakeun impian wa azkariha jeung pirang-pirang zikirna ieu dina ru'ya. Rawa ngariwayatkeun sal Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Qala ngadawa Abu Hurairah sami itu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh Rasul lam tabqa ente tetep minan nubuwati tina pangkatna nabi naon illal mubasyiratu angin mubasyarat
angin mubasyirat. Qalu ngadahu sahabat, wa mal mubasyiratu wa ma sareng eta naon al mubasyiratu ari mubasyirat. Qala ngadahu Rasul, a ru'ya sholihatu nyaeta impian anu soleh. Idak taroba di mana-mana tos deukeut naon az-zamanu zaman. Lam takad maka henteu deukeut naon ru'yal mukmini impian jalma mukmin takdzibu eta bohong itu ru'ya. Wa ru'yal mukmini jeung ari impianana mukmin juz'un eta hiji juz' min sittatin nu tetep tina genep wa arba'ina sareng 40 naonana juz'an juz'na minan nubuwati tina kanabian. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat mah asdaqukum ari pangbenerna aranjeun naonana ru'yan impianana asdaqukum eta pangbenerna aranjeun naonana hadisan caritaanana. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Man sajal maroani anu ningali ieu man ka kami fil manami dina waktu sare pasayaroni maka bakal ningali ieu man ka kami fil yaqdoti dina waktu keur nyaring. Au ka annama roani au ka annama tawa kaya ieu si man roani eta ningali ieu man fil yaqdoti dina waktu keur nyaring. La yatamassalu henteu bisa nyerupaan saha syaitanu setan bi ka kami. Rawah ngariwayatkeun kana hadis saha Syekhani Bukhari Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.